Oh nya loncengna tong ilap dibunyikan. Iya. Aya apa notifikasi kan aya video nu baru-baru. Terus itu bete nambe kangkungnya. Iya. Kangkung 2 beungkeut cukup. 5.000 we. Iya. Kangkung ieu Pak, kanggo pagi apa siang? Pagi malam. Malam tibranya. Paginya malam ya. Berarti pagi mah tahu akal mah. Kieu Mang perjelas deui. Ayeuna mangkat Jumat ya Gus ya. Nah, Otomatis nepi beding. ya. Urang isuk-isuk nyangu. Mun Berang aktivitas kalau suruh kemana tapi tempat pisah deui nya. Sore nyangu deui. Terus imah teu paling anjing deui nyamu teh. Paling anjing. Terakhir tangke siangna. Tah wong ieu mah urang nu aya we ngolok. aya maksudna nek nolak bade mam cemilan gitu Pak. Eta. Berarti harus diperbanyak cemilan. Ayeuna urang timbal mah kun kapake sapentingan unggul. Mun nya maksudna pentingnya nak timbal sampai di ditu pasti Saya iya Pas makan datang dalahar naik di tengah jalan lapar dahar deui. Penting meureun aya kitu sisa bisi lapar. bisa lapar mun cemilannya gitu. Berarti kudu di manage mah. Tak perlu sabaraha waktuna nya ieu we. Lain. Tadi saran mah halus konsumsi sakantongkeun. ya Jadi termasuk ieu ge kudu di ieu deui bisa di maksudnya pas isuk-isuk rek nyangu naon wae menuna. Tang Pak. Kulitna rek yang naon deui. oh di ieu kan disusun deui Meh teu ngaluarkeun kabeh mah. Maksudnya kieu mah misalnya isuk-isuk rek dengan sangguna tempe naon gitu. Nah. Kayak deui gitu. boleh ieu kan ieu lah nembe Ya. makanan yang konsumsi lah Berbelanja dah heula. nah gimana Perasaan. dengan sangu lah gitu nya dengan sangu Kangkung ngejeun mah opat ieu Ustaz. 4 beungkeut. Enggak. Bade opat teh 3. 4 mah. Kan opat cuman sudah mamang. Berarti ieu ge kilo margarin kudu opat atuh. Aya Kudu lebih poe. Tapi lamun kangkung teu ngage margarin. Kan dicari Pak. Sekedik ya Supaya jangan goreng nasi bawang mun. Kurang goreng teh. Sakedik dah paling mun kan kemah sana aku cai Pak. Pada di garingkeun pada di direvisi deui naon ngaranna teh margarin tilu wadah cukup. bakal cukup Pak pasarna sih. kala Kan mah dasar. Kang mah pasti sakedik mang kang goreng asin mama pati-pati. kayak margarin mah hitungna oke lah soalnya kan ieu acan sadaya konsumsi jadi kieu ninggalna seueur anu digoreng apa henteu gitu Ya. lamun misalkan lebih banyak yang digoreng margarin Kita ini soalnya termasuk orang pribadi kakarak sapoe unggul. Jadi Iya. ngitung teh sapoe Hari, ya. hari mah kan 2 poe kudu bener-bener matang. matang kedah digoreng lah Biasa. Tempe 2 kurang bisa. Bakal kurang weh. 3 sok tempe mah. Nu rada we. Tempe 3. Tempe Iya 3. opat teh. Ini kena diopatkeun na margarin. Margarinnya opat mah. Kangkung opatnya. Kangkung opat. Sok pasti naon kitu jang gorengan kitu jang dengan Sok campur kira pasti sebelah kabeh tangke totalkeun sabaraha gitu mah. iya berarti Disesuaikan budgetna. kangkung terus nanti sok namanya kitu jang gorengan kitu jang dengan sangu kira-kira. ima yang sayuran anu Bae nu murah-murah naon gitu. anu tidak terlalu banyak digoreng inon itu Mas Dengan sangunya. ya ini beli 5 rupa ya genep rupa kemarin tah Kerupuk kerupuk beli mah lagi. kerupuk teh badai digoreng mabade masih ratahna apa asapna kerupuk Tang mang. Ribet mah lamun misalnya meuli atahna ayeuna kan wadah saeutik kadang. Minyak ongkoh boros. Minyak boros kajen kajen anu badag teh mah kamari Kos kamari. Muun Pak kajen kana kos gitu. Jadinya 15.000 Muun sabarang. besar 2 atau hiji ge gitu. Kajen 2 sih sebenarnya. Cek paribasana lain nanaon gitu nya sekali dahar ka bagian 2 ewang. Muun, Pak. Urang kan manjang, Ya. nya urang diabergeun beak tempo terakhiran dahar eueuh nanaon. berarti kerupuknya 2 pak 2 nu kamari. badag Sa ieu we mah, sa cukup dah sa asap oke 2. Nya Dua, Pak, pakai kamar. napa tamar ada bubukkeun. digantungkan tenang kerupuk di luar Henteu moal cukup Pak kamari ge kirang kan. 2 nya. Heeh, kamari 2 ge. berarti 10 gambar lah Sudah pasti aya 6 bulan we muun. 2 wadah dua wadah terus nanti kerupuk. Oke ke jeung gorengan mah teh naon. yang dengan sangu lah gitu ya Tah tadi kan jadi deh, moal cukup atuh 2 ewang mah. Iya sih lain sabar hiji mah. Masihna.
Main langsung nu badak. Mending kan ke pasar jadi bisa saparapateun. Heeh. Ieu meuli setengah lah. Taruh setengah lah. Saparapat teuing mah. Lamun rek ieu daeng saparapat ieu separapat angke naon saparapat gitu. Nya. 3 rupiah gitu. Heeh. Sok. Terus Terus sayurna aya, laukna deeng benernya daging deeng. hiji teh. terus tong ngomongnya lanjut. Kornet kan tadi terus-teruskeun. Anu murah loba ngeunah naon ya? Heeh, eta naon ya? Ka Alfa misalnya kornet nyandak bedau. Tambahan deh. Taman deh. Cengek kudu rada loba atuh sambel nya. Kewe rada ieu. Gampang lah masalah cengek mah pada merupakan ada sama tomat. Heeh. Iya, kan tomat mah aya di jalan. Terus dah. Tomat terus iya bawang beureum. Tomat bawang Bawang geus cenah mah rasan kudu ka pasar. geus di pasar kawe barang ieu mah. Heeh. Bawang bodas mah udah 5.000-an. Bawang bodas itu kudu yang naon bau. Tapi ngeuna sih digoreng. Tapi teh naon lah bawang bodas meuli 2.000-an ge. Cukup lah ya nya keur dahar 2 poe kan. Main sakieu. Cukup ya, Pak. Mas. Lauk asin bisa digoreng unggul merenya. Ini belum ketesa sebenarnya. Terus hari variasi mah paling dina kangkung bisa ditumis we nya main Itu kos kamar itu Pak biasa. Ini susah campur mie. sama tumis lah. Mie mah mendingan yang khusus ke lapar ungkusan rek di atas rek di Mohon Pak, itu dua ewangnya cukup sih. soalnya mau bajir lain lamun misalnya dahar mie Bajir kangkung. Jongkok. mau bajir mendingan kan 2 poe kan mah Mie mah jauh bisa ganjal. Nu penting mah aya sangu ya teh. ya dahar Da jeung masong gua guys sebenarnya pelem. ya kalau masak kok kudu loba Mas aku saruntuy. Entau kan kita lihat. Kan lu badak mah. Kalau pada ya, dia ongkonya. ya Domba di uyak kan 2.000. gula rek kan dia mah lebet apa rek Kan dia Pak sami Pak urang itu Kayak mah. anu cemilan tuh kalau Pas keur itu teh kan gula teh. Di aku kalau Segadu. giung teuing geuning. Apa pamit tengah gula maka amis mah. Kalau teu rasa teh enak. lamun ngandalkeun susu jaya unggul lebaran berarti gula segala. Gula misalkan gitu Pak apa ini? ya Hmm. terus Nah, gula misalnya loba kene bisa dicemil meh alus stamina Nah, eta ya yang Ya. kenyataan mah. Oke lah Pak, berarti kayak misalnya kan urang teh cai eueuh misalnya kan bisa kana gula gitu Ya. Berarti iya Pak kak. Hmm. Iya. Dengan sangu berarti rencang nasinya gitu ya. Atau sekioe Lama aya bisa. tambahan itu Ci. kan kira kan ai gula model gula uyah gering royco macam masako Ya. Dengan sangu masako Kerupuk enggak sarun masako nu Sapang ageng Ji Ji. sebenarnya agengnya Tahu mau misalkan tahu hese gus tahu bakal iya bisa piye kalau lirik ini lamun tempe mah kan bisa brang gitu kan ada ulah simpen di luar ku beli entong bolong hari tadi kalau namanya tahu teh ngeuna sih yang beda saeutik ini mahal piye cuma tahu bodas 5.000 Pak isi 10 10 tahu bodas bangga olahna Masa tahu crispy atuh mah. kemarin buahnya Balik. ya pokoknya inget bang tisu kudu meuli teu Tisu kanebo. kanebo Kanebo, terus enak. ayeuna lamun aya duit sisa meuli samakalan nya Tah, buah-buahan apa ini? Teh sama karek jeruk ge gitu, bener aja cuci mulut. gas gas tilu tilu opat ya kayak Opat ya, Pak? Kena kelebihan guys. Oh, bisa anu nih umi ongkoh gitu, Bang. Maksudnya kan mah barang gitu masih aya nu engkedik gitu maksudnya. tapi lamun misalnya aya waktu luang kan poe Sabtuna nya nu urang pilihan kan rencanana bari ngalasuluh halal itu tah teu kudu ngaieukeun gas ge lamun misalnya ieu Ya ampun, suruh sambil pake ngaliwat mah mendingan anu kitu rek mawa kastrol moal ayah alus sama lamun misalnya ku cek awe makanya nyana kastrol Pak. nya Heeh. Ngan padahal sen sok sen teh suluh hungkul nya. heeh Gitu. iya Pak lawan sampai anu Gitu. gas tangkinya Oh itu. kan itu tuh orang bau emang orang itu tuh kabar bau ya maksudnya coba jadi pohon gitu kan air tuh dia nu ngaliwat kastrol kastrolnya kastrol namun gitu mah ayah kastrol jadi kita
sandak sok siang tapi itu kondisi suruh kan cuaca hujan. Ada tempat ya sawah gampang lah cuma dulu. Ayo urang mah mikirna kieu boga waktu luang lah poe Sabtu nama. Jadi bisa lidiaran teh babarengan bring neangan suluh. Itu siapa? Ada. Nali Apa itu? orang pais. Pokoknya mah kita. Tapi ya si usum hujan boro-boro aya lidiaran namun hujan teh mah. Goblek we. Misalkan kentang. Hanas ieu naon ngaranna teh hanas kastrol di bawah teu dipake kan Bang. Ari ayo urang mah mikirna lamun make kastrol bakal lebih hemat gas kan. Nah, tapi senang misalnya yang lewat gas bakal loba mah. Lila Mun pakai kastrol nagas lila emang naginya tapi orang kan aya panci. Tapi badan tuh kira-kira maksudnya mah yang maksudnya mah teu nyangu deui gitu. Aya ada badak sih kuatin lah 13 tapi teu saleter namun aya mah panci nu da gede saleter kapotong di mang coba makasih ayeuna Apanya? ngarolep dina naon dina panci Aya panci. maksudnya teh kan geus hiji urang neangan CG bakal heses Eta bahna Insyaallah pasti aya mah kitu mah suluh-suluh mah kitu. Aya semua kan. Insyaallah lah moal cuaca kemarin mendukung insyaallah. Biasa lah biasa dikondisikan biasa turun lah seperti kita nala suluh. nya Biasa ngadukan insyaallah. Iya mah kieu we atuh sanggup mah nya. Kastrol kumaha? Eta mun teu kastrol ge Magicom teh kasareta. Kaki. Magicom. Cuma jalan apa? Jangan Teflona. Tutupna kan mari gigi. Dulu disangka saya tutupna. Kayaknya kastrol sih pernah mbak emang. Bisa lah. Kastrol ada apa we? Nah itu. Nah, Kastrol. Ya, kastrol. Gede. Tunggu gede bisa meter we. Meletik. bisa aku saya. Saya. Gimana? Maksudnya aya. Oh, sudah itu banyak ya gue. pahmi di sauna Ya kan masih maksudnya ada badan nggak maksudnya yang lama sakit orang gitu. Kan misalnya riba mawan. Ayo apaan? Ya kan seueuran mah. Jadi nyandak alat-alat hungkul gitu. Nyandak naon hungkul. kira Bang urang mikirna lamun misalnya sawadah ngolok di dieu bakal mawuh cai bakal olok cai teh puguh. Ayo gitu makan nyamuk nggak sih dina kastrol gitu, ngolok nggak sih dina panci gitu. Tisu basah kudu bisa. Tapi teh sebenarnya mah bisa pakai ngubah eta beul. Bisa. Kan heboh. Kan heboh emang. Ada gua ya, cairan lah Kan heboh. Kayak mun hujan ya Allah tim hujan kumaha. Betul hujan. Nonton badan teh. Ya celana kocorkeun. Entos Gusti pademan. Astagfirullah. Kita maksudnya sok jangan dengan sangun nantinya. Masakonya Masih ada kurang. Terus nanti Ngolok mah pastinya fix ya. Pasti. lima dengan campur terus itu rupiahnya. Ya, terus sok tetakeun ngamang sabaraha eta. Kira-kira ya mah motorna Gambaran tempe itu mana? tempe 6.000-an lah ya. 7.000. Sepokan Oh, lu badag 7.000 dapat ada 428. 28 nya. Tempe opat. Ya. Kalkulator Tempe opat gitu nya. Tempe opat 28.000 ditambah 8. margarin sabaraha salah Mah, nu cek amang teh anu kotak teh margarina. Goceng paling terbatas teh. di 28 Margarin berarti goceng nya hijina kali opat 20 tambah 20 nya. nya. Tah, tempe bisa balik terus teh. Nah, Margarin tah. Asin deeng mah ieu. Terus sarapatnya. asin deeng saparapat. Mah yang masak apa dapat mah? Wah, sama muah coba mah. Kan 3 rupa, 4 rupa. 3 rupa jadi separa meuli sakilo teh saparapat. Apa arek ieu wae atuh? Apa arek? Cari unggul. Tadi unggul. Nah, Dari we Nggak usah penting, setengah sama we. Mun arek deeng sekilo. Bosen. Kalau itu sama aja kan? Mun arek 2 rupa, Deeng saparapat. Itu maksudnya. Lamun hayang meuli sakilo saparapat. Ya kayak ada yang setengah pan, ayo terima aja dina bungkusan tak, kemudian nu badang, Oh, iya. terima aja di wadahan nu plastik teh gini, kan anu sagede ku masih, sagede gitu sama, barang-barang gitu, terima itok teh. Berarti ibarat asin deeng saparapat bara kira-kira.
karena taruhlah karena 12.000 Separapat. kumaha Sok. taruhlah we. Sepakat paling baik hiji sih mah. Lumayan dah loh pak. Kalau tadi teh dahar teh sabaraha kali? Isuk, burit, Isuk deui, Anjing, burit entos. deui 4 kali. 4 kali. 3 kali. 3 kali papan kan malam mama timbal teh anu nyenak tubuh meeting teh tah paling pagi, Isuk sore, pagi deui terus 3 kali 3 kali. 3 kali. Kan paling malam-malamnya paling Dengan cemilan menu yang sama ya berarti nya awet-awet. mun kalau cemilan awet-awet gitu. ini 12 nya 12 12.000 28 tempe nya pas. Kurang sabaraha tri itu oke mahal soalnya mah tri kumaha mahal. Tadi teh naon? Margarin. Margarin 20.000. 12.000 deeng teri mesin wara Mun dina wadahan kajen meuli 2. 10.000 berarti 10.000. Henteu mang tri itu mah mahal. kan Henteu tri itu mah oh teu marabuan. Tri nu barada kan banyak. Henteu ada semua. Lebih mahal. Oh, tri itu mah. itu atau teri biasa we teri Mun tri aleutik mah teri anu tah mun tri kitu mah marabuan. Kurang ngeunah we teh Bang. Heeh. Anu pasti gak iya tadi trina teh kos udang aleutik pisan teh. oh nanti bubuk kan Oh. mana gitu kan Kurang Udang tadi itu kurang mah. Ya, kan tapi di pecinan lebih ngeunah tah. ah Pecinan banyak bawang bodasan tuh. Bawang bodas, bawang bodam cengek. iya itu lah Tri itu ada apa? kita we nu bieu Aja tri itu sudah mana kajen barada. berarti taruh we di dieu lah 15.000. 15 lah ya 15.000 15.000 sa 2 wadahnya. nya Karek 75.000. Kangkung paling 8.000-an genep. opat kan kudu Kemudian kanteng opat kan 5.000 tilu Kalau udah bisa ditawar juga lah. 5.000 tilu berarti taruh we lah 8.000 we. 8.000 we 2000-an kita. kerupuk badawan jelasnya 30. 30 Lumayan oke tapi pengeluaran anak asal lebar 30 per kerupuk unggul. sa goceng lah Goceng. 10.000 jelasnya Gede kan. berarti kerupuk hiji lah hiji Tapi lamun teh jeung kerupuk teu puguh nya. Tepuh pak. Hiji wae teh naon Hiji lah, 15 nya. hiji 15 Ieu ningali nu lain itu kan panggedena ieu 28.000 teh tempe. Anu pokokna ieu kerupuk. terus iya masakon nu gede Berapa gede teh? karena 8.000 Sen dua hiji 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 we. Hiji apa kok sudah. Soal 100.000 tuh keur sayuran unggul. terus Kur konsumsi 100.000 teh konsumsinya nya. Ingat 100.000. kenapa? Cek kurang naon Hiji kemana mah kosong. tara nepi sekolah lagi. Tah, ayeuna Kita bangun. ada cemilan kentang. yang pertama Iya, kentang. Enggak. Kentang mah teu kudu loba teuing saparapat lah nya. Bang bayi siapa dapat nih? Seberapa mas kedik pak? Sakilo udah mira aku 8.000 kan tahu Sakilo ya tuh. Kilo. 8.000 Sampel mengalanya. Ngalas. Mama aya sampel. ayah sama Boleh da ya teh. Boleh teh siapa aku udah Besok, bisa. Pak. Kudu meser. boleh namun ayah kebun aja Itu mah ya. Ai kamari teh meuli di mana sih? Di pasar. Di sana. Ya. oh Sabaraha san? Kilo. Setahun yang lalu pak. oh Bener setahun yang lalu ya. berarti dia bolehnya Ubi. ubi Tah, nu gaduh bali naon? Boleh Cilembu. boleh cilembu ubi cilembu no ayah sakit Nyasa nih. Tapi di kira-kira berapa atas kilo 12.000 dah kalau sama jauh 13.000 dah Murah dah. soalnya ubi cilembu tah ieu urang bisa sebuah ku cemilan unggul ge ieu ge naon? Sakadudupan. Iya nama terus masih. dia gula beremah saya Sekarang Manu yang penting mah yang lama sih ayah di saya oke jahe, susu jahe. Sekarang enggak saya tahu sama susu jahe weh. Ya emang. Iya, budget kan Budget kan lah. Kayak gampang aja lo. 12.000 lah nya. Itu mir Bos. Naik. 12.000 nya mah sekarang. saja sepuluh ribu Itu naik sih. 10.000. Kan beda, ya beda. aku nggak bisa kapal beli keluar mana orang mana Ada apa tiba ya mah? ada bere gitu Iya, taruh iya. taruhnya orang dalam Boleh bulan. taruhnya 10.000 terus Iya, susu jahe. Tisu meuli Bang, tisu. Tisu mas. tisu Yang obeh. tisu nya
Tisu tisu Iya, cengek kemarin beli kan tapi tong lada ting tong namendengnya kan amun aya ngala eta we Ngalah cengek. amun aya ngala Gampil cengek mah. Iya we tomat. tomat maya di saya loba kamari aya nu ngirim teh kudu eta naon Iya, itu tisu lah soalnya tisu tisu nu 15.000 nya Iya we, iya sabar. Agak nu gede ya mah berapa nu oh pamer ya Anu iya dah. Anu kita gitu. Kan ali teh ya, panu gitu tah. dua ribuan kalau Anu kitu teh tah. nu pas 10.000 panjang. 10.000 lah 10.000 itu mah kada nu boga bawanya terus Tapi mang serakeun we cengek oge tapi tong mah diatakeun si pokok. ya cengek mah kemilan di dia pun lagi akan wae mah harus dijaga di dia kena terus naon deui cengek berdua Entong tong ka ditatakeun. agak di cengek lagi aya ngala nah ini semuanya sampel mah Sujahe. sampel lah sujahe suhe sujahe taruh sarenteng 15 aya. 15 heeh 15 terus rek meuli ieu moal Kopi. ya tah kopi gudeg AMH tah AMH AMH kepada Kang Sule tapi saya jahe kan ayo Bisa jahe amang jangan. tapi sih we leuwih handap Sule AMH Sule Suhe ieu Enggak sih, tama suhe, tak tong jeung hanap dina kopi we gitu naon gitu. ieu kopi naon sudai Sudai Budaya we. Budai pan sudai kopi urang susu arek mah Sudai teh tah mun bade susu meserna anu 15.000 we Anu dikale. nya nu tong kali nu Oh. klasik ini oh aya nya 18 di Mang Bukan mah itu di kudu lah ieu mah da susu jahe mah prioritasna keur kana kolak Kolak. barengan meh seubeuh gitu meh aya berarti kopi tong Kopi mah tetep mang. Suhe nya tetep keur ngopi keur naon eta mah kayak eta mah keur meh kopi Da ai kopi empah mah orang saorang atuh. nya babar Pasti babarengan wae gitu. Budai berarti 10.000 nya taruh sarenceng meulina Renceng. ya Itu 10.000 Mas renceng. berapa 12an kayak urang pakasnya nu sakirana teh penting nah cuma di masih kotoran ya. Terus kotoran apa ke Samangka. semangka semangka Bisa mah kaparek sih. Semangka buruk mah apa? Sawangi Wah. mahnya. moal semangka Bisa kilo 20-an mah kela sama kate mun bisa mah target keur balik nama berarti misalnya 10.000 kan kieu we sama kate kan bakal beser kudu pas turun di kaos kamari kacandah ngeunaheun kan di saat cai beak haus kan ieu loba pasakeun mah berarti semangka hiji we nya 20.000 keur balikna sama kasana namun di berebetkeun pas makarna kita mau balik ke usai itu ribu Mangga sok tahun di lajang. Cemilan maksudnya nek naon so? si aroma naon motelo bang dah mereka tapi lo Opelo Sama kelapa we. sama kelapa sama irama berarti ya 6.000-nya sabar 8. ka berarti sakali ririungan ya 8.000 terus nah eta tong dipululkeun kabeh ke ngadahar samaka rek balikna ngadahar Roma rek iraha gitu rumah malam tajang Jadwal. yang cemilan siang gitu yang cemilan siang sambil nunggu guritnya Sambil balik nunggu ngalas gurit. dulu teh kan capek yang cemilan siang naon dia fokusnya gula suhe terus gula merah jang kolak berarti gula merah akhirnya terus ubi tayo ubi biasanya jang malam gitu kan ya kentang oke biasanya jang malam kopi gitu. bisa berang kentang mang di saat bisa berang kan bari nungguan burit gitu kan ya di jam 1 ke jam 2 berarti nu siang teh karek kentang kan penting makan ngolak naon gitu kan entah berarti kentang terus jam siang ini namanya kalau dicoba absen emang limiti no cemilannya kentang terus ubi cilembu ya ubi gula merah misalnya kalau gula merah kalau konsumsi ya berarti ya bios baik tadinya oke baik bang berarti dia berarti nu kayak gitu kentang terus ubi terus susu jahe
kopi gudai, terus semangka, namanya semangka. Tapi ya kalau didominasi ku amis-amis unggul. Asin-asin kan kena unggul. Tah, asinna naon tah? Makanan suka naon gitu. Oh iya, orang tilu truk mah. Naon tah? gagal ginjal. Naon sok bari naon request. Ah, ya apa itu deh, gua teh kita tuh sedaya aja. Sukses bisa iya, teh seneng. Iya, teh seneng. Dulu segala bukinya. Kudu cara karuntang dong cara sunat mah. Eta. Padahal kan sok asin-asin awal amis-amis wae. Pasti udah asin-asin. Bisa wae mie sih di Dibubuk bungkus di atas. tah memang mie sabaraha bungkus eta Saurangna 2 ulah 2 mah Opat. kan hari opatnya opat memang saharina Itu kan ada sok aya nu hoream mam teh ya. Sok aya cemilan. Sok aya cicing. Dahar hiji dahar kabeh dahar sangut dahar naon ge dahar penting mah. Orang penting mah sangu eta. Ya beras 2 gelas orang. Nya eta perlengkapan individu. Mie opat beas 2 gelas 2 gelas mie opat. limut kalau di tempat kudu dituliskeun aja Ya, perhatian pribadi opatnya. bisa tulis gitu timbal kalah ulah buka wae timbal arek minimal hiji lah gitu nya saurang urang ge kadang-kadang semua tilu mau opat timbal deh Terus ini gas 2 gelas, timba, terus mie 4 bungkus. peso 2 peso mah Mau naik belum kali? Nanti seri kantongan. gampang nih kejana Nyetar marah dan nanti seri kantongan. orang peso ke deg-degan dan sama ya lah Sama apa ada ini nyakinya. berapa tah mang kumaha ieu bangsa pencahayaan kan malam beureut bakal paeh mah eta yakin baterai kaki Jadi penerangan jangan di tenda kaki, fokus kaki, neon, terus kamu sampai jeung kacai dah. Mau kacai paling kebir tenda kaki. Cara lagi dong, wah gitu bukan well. mana ya nah itu Wah. aku mau bisa basah tong Kudu batu. tapi beja aja lah Aduh, kudu bawa ieu non pacul topat tuh tapi Gimana sih ya? udah lah masih rahasia kan sama lagi gitu kali. Nyangka. ternyata ya kayak beli dia menang jackpot Pasnya gawe tanya. wow waduh pupuk kandang Berarti non kita ini cemilan asin deh. tadi Cing cing. ujian bersuara dibungkam suara Sorry ya, berapa orang bisa depan? kita mikirnya Nanti buka ingat. Baik tanya kita. naon kira-kira kentang digoreng Bisa gimana? Basreng. lobanya pas Bahasa murah persebaya 20.000 3.000 tuh. paling asin. tadi basah maka hasil mah mang disupkeun ka kantong Sama apa di luar sih gitu kan? Buka, taruh di hadap tenda. Nanti is. pasti saya orang gitu ngelalah iya nak Bajana. coba Bahasa yang tulisannya bahasa Pak. oke Bangunan ya sampai santai bahasa yang mana dong bungkusnya 12.000. Belasan aja. bumbu nah itu terus termasuk Pacaran Pak. Oh, itu bungkusnya 2.000-an berarti 4.000 berarti jadi 14. 15 Bungkusnya naon? kudu aya iya ladaan Asin keju ada. Berarti 17-an. asin nama teh sakumaha sako Keju ada we. ladana we kita kudu kayak Mereka gitu ada we Bungkus asin ada berarti bungkus pas. hitung bang berhitung kentang Kentang 8.000. di basreng 15.000 16 Bang. 6.000-an. Apa yang beda? Oh, 16-an. sok ieu Apa nih Pak? Astagfirullahaladzim. 16 ribunya dia bumbu nah ya doang 8.000 kentang 8.000 kentang, 12.000 ubi, 12.000 ubi 10.000 gula merah, ya tisu 10.000,
Terus susu jahe 15, gudai 12, semangka 120, gelas semangka untuk sini mahirwa karena 15 orang sekarang cukup paling satu dia. Garis-garis yang pakai namun hujan maksimalkan mungkin Tanda cai. cainya rek pakai kukumba rek pakai air minum. Biasa. Nah, lanjutkan setelah Gudai 20.000 gudainya semangkanya semangka aroma kelapa 8.000, 8 terus terus basreng 16. 11. Berarti orang sekitar 220-an malah jauh. Coba berhitung. Ambil ya Bang. Pak jumlah kenapa 106.000? Ya 220-an 217-an. tambah 100 genepnya 220 Susuan ya. Bisa ya notis harganya. Supir mobil sok ke eta kan. Nah ini kalau air ini lah papaitanana lamun misalnya nu makan kur 10 urangan ambil skuter kecilannya ya kan 5 pasti Ya. ditambah pami 10 orang lah gitunya saja kita 900 kan. kan 100.000 nya lamun 80-an aja Kali 20. 40 kali 20 kan 20 orang seorang. 20.000 seorang. Sorry ya. 10 800 dipotong dikenak tadi itu sama Supir mah 100. 220 Banyak sisa 600-nya. Kurang 500. oke iya kan masuk tadi tuh mah Tiket masuknya. tiket masuk 25.000 ya ya Ayah. lamun 25.000 masuk kumpul 250. tadi itu sebenarnya 10 orang, Pak. 15.000 kan? 14. 20.000 lah hitungannya seorang 20. berarti 200 aja 200. Berarti aya kurang 480 deui. kurang Berarti 100 meureun seorang. Nah kan tadi eta Bapak eta merenya 80. Berarti 100 per orang lamun 10 orang pas-pasan Coba 100 rumah kita. nyentos weh Oh, tinggal tanya. tadi kan sebanyak 1 juta lah berarti. 1 juta, Pak. 100 nya sejutanya Ya. 10. 1.100.000 lah 1.000. dicatat tadi teh Iya, 220. 220 Canak di catat tiket masuk 200 berarti 20. terus catat iya supir 50. 80.000 deui Kan sama eta mah tawa ka dietakeun kana naon? Supir mana? 500. 500 supir mah berarti nama makan sendiri pek wae rek meuli naon ge gitu nu penting mah 200.000 Ada yang mau 200.000 gitu. teu tina konsumsi urang Kita ada bebas. nya syukur-syukur lamun misalnya daek ngilu ka luhur Bisa tegur dari konsumsi. bere kantong dia ayo kieu gitu Bawa ya lamun ayeuna berangkatna ka ditu tengah di parkiran nya geus ya supir mah jang makan jang ayeuna kumaha beres timbal we eta mah timbal. Mek tebal aja gitu jangan ingatkeun tapi paling jang eta mah dipakai jenuh kang lamun 2 poe cicing di parkiran Resikonya tapi saya kontak ini makanya tapi ini penting ya ada orang sakit itu pahit. Coba yang itu nya. nah fix ya Berarti 100-nya seorang. 100 mah 10 orang lamun 15 orang 80.000 ge ringan ya Dengan Pak ya. Minta kayu kita orang merekrut iya jatuhnya kembali tulisan tadi kiran barang sampai 85.000 per orang cobanya tadi teh pengeluaran sebarang kuadi 1 juta tadi 1 juta ya orang. cuma lamun 500 tambah 220 tambah 200 ya dulunya 82 nya coba 85 85 dikali 15 1275 ya jatuh Ayak ini saya 82 nya tadi deh terus yang mau gede dong saya sana 80 ge cekap kene per orang nanya 15 orang Ini 70 ge, Pak. tak ada orang kudu ngarekrut 15 orang sebisa mungkin
apa kudu bisa ya kalau bina dengan cara kasar dari di rumah. oke meren gimana terusnya ke pemirsa kok pemirsa meren gimana terus asal terus sambal terus tarunduh saudara lupa lupa ya Nah, ayo sampai main ditutup salah gula lagi salah gula ji lah ditutup Ayo bro. lagu namanya enak begitu deh orang upload dengan TikTok saware nah Di jauh sama. pembahasan Bakal apa di mana? kabar baik Kaca. di mana kabar Kaca mana? Itu lah kaca di dia. Oh, dia kaca. jadi pak itu cuma satu orang Orang simpulkan lama sampai Mei ya, bari nungguan uji searching. Ya, Pak. Terus simpulkan adalah pertama pemberangkatan poe Jumat ya, hari Jumat naik mobil naon mobil Volta lagi ada di Kenoran lah, suara amang tekadengnya. Naik kolbak nih Gus ya. Kalau buntung. Kolbak, naik kolbak, rek bolos sekolah. Wah Jumatan. Langkung masing-masing kita mah. Langkung dia. Yang penting mah jam 11 angkat. Intinya ulangi deh. Pemberangkatan tanggal 13 poe Jumat. Jam 11. Jam 11. Rencana 2 poe. 2 hari. Mangkat poe Jumat, balik Minggu. Terus pemberangkatan jam 11 sebelumnya poe Kamis rek balanja heulanya. Jumat pas berangkat sekali Balanja anu barang-barang ieu nya sadaya kan di pasar Bojong hari Jumat sadayana arek di pasar Bojong. ya Berarti atuh jam 11 teh bakal ieu mah. tuh Bakal olok waktu oh berarti nyanteran hari Kamis naon ya mending hari Kamis. Saware. Kamis saware. Berarti kudu dipisahkeun nih meureun teh. Balanja hari Kamis naon hungkul. Jumat naon hungkul. Bisa lah eta mah nya di di balik layar. Hmm. Kesimpulan anak mangkat poe Jumat balik poe Minggu. Sekali keluar nah. Terus per orang tadi teh nyandak naon mah beas keren 2 gelas Kanebo mah. timbal Jas hujan. pemilihan kanebo jas hujan anu wajib-wajibna lah bangsa selimut naon mah teu kudu di ieu kan anu gaduh kantong cenah kan membeduh kantong badag per mangga orang beas 2 gelas beas 2 gelas terus mie 4 bungkus mie ya mie 4 bungkus bade mie goreng bade mie tetap terserah apa ya pokoknya mie mah pada 4 bungkus pada lebih ge mangga ya minimal 4 bungkus minimal 4 2 harian. terus kemungkinannya kita ada sampai jam 2an lah di lokasi lalu registrasi atau makan delalah ya makan registrasi tuluy naik ke pendakian ke puncak kemungkinan trek malam nyamangnya bakal maghrib di jalan bakal poe di jalan kurang kudu siap-siap center tah semoga center pun bisa tong ngangge HP mah orang fokus pakai videoan we anu gaduh center bawa orang aya hiji dia mah aya handphone di sana lu boleh kesana di sana ayolah Pahmi aya center terus kemungkinan bisi hujan kudu bawa jas hujan ya jas hujan Payung. Gila pakai payung. terus tadi konsumsi terus dibahas rencananya di situ begitu sampai kemungkinan makan timbal terus masak paling mie atau ada cemilan ke malam nama nah pas pagi mulai nyambung dan bawa kastrol ya kastrol terus yang udah pagi aja sore pagi siang rencananya rek jalan-jalan lah foto-foto gitu lah sekalian malah nyari suluh neangan suluh naon terus sorena yang muda nyambung terus pentingnya api unggun lawan akal aya suluh kayak sana sananya ya api unggun tapi meskipun api unggun orang dalam tahun caranya teh babakaran gede gitu kita bakal dengan rusak lingkungan lah ya.
diunggul terus naon deui mah sare ya Sare istirahat besok gitu. nyamu deui Pagi bangun biasa senam. Olahraga pagi. Semua kan namun Nyamu terus nyamu terakhir berarti nyamu pagi. total 3 kali 3 kali. nyamu terus kalau malam bebas aja Malam. bebas lah orang seenak mungkin terus kemungkinan rek wih jam sabaraha mang di puncak Nah, kemungkinan packing teh sampai melohon lah nya sampai lohor. Macam panas. Ya. Tak mantap mah. Badai muru enjing apa muru sore di perjalanan itu panas. Kyo. ya. Turun jam 8. Jam 8.10 turun. Nyamu bakal lama Boleh lah. Ya, kemungkinan lohor atau gitu. Ini yang masak gorengan gini ya. kali lah saja Berarti turun lohor gitu. Panas. sampai melohon packing nah sih hari lagi kaburangan lada panas pisannya hari tak Mana? stamina komo 2 poe leuleus naduh sapoe ge nah itu konsekuensinya lamun misalnya sekitar jam 10 panas menjadi pulang banyak sarapan Sarapannya. Kenaon tapi masak bakal buru-buru mah Tapi Ya kyo ya. samun masakna Mama masaknya teh ada wengian. Jam sekitar naik subuhan. masak salare Masak, gede ya. gus Salah ya para tuh nu mau salah. orang sama. oke lah Kyo maksudnya jadi tiris Tapi kita kalau misalkan udah hari gitu mending sare. Berangna. ya Sare. Jadi kita kan Kuma situasi kan. Nah, berang sare gitu bisa. Cuman tiris-tiris teuing urangnya. Penting sare. Kudu ulah-ulah sare ke perjalanan gitu. kudu pit Kudu pit apa? sajam 2 jam ge sare Pada sambil mah buru sunset. kudu Sunset kan pakai kalau pak sunrise sunrise ya. sunset mah Sunset. sunset Ada sabun. Sunset. iya bang urang yang foto-foto penting barengan kabehan si pencahayaan kan lampu Iya. lama panjang teh kabelna urang si Panjang. panjang itu naon katakanlah naon tracking Banyak. oke jadi aya cahayaan kan hari di Artapela kan tinggal di Bandung dan sekitarnya gemerlap apakah halangan Kemungkinan Mudah-mudahan ada beberapa lah. Tapi duka sih ya soalnya informasinya di rencangan apa di saya rencang sih ketua ya pembina Hmm. pecinta alam oke terus dari Nusanesna oke gitu informasinya ya tina HP naon jadi keunggulanana naon keunggulannya aman lah gitu untuk pemula tidak terlalu tinggi tempatnya lumayan enak 2080 sekian udah 2080-an lah lah kita unggul mangitan diskusi ayeuna ngaleng idul jelas teu jelas saya aya diawali ku makan mie sedap jeung barimas mie sedap jadi pembuat